kesempatan pasang giring dongeng ieu. Sim kuring bade ngadongeng sasakala uncal tandukan anu dicutat tina kabesa seni blogspot.co.id. Hei pemirsa, tos terang teu acan sasakala mah mun teu acan mah yuk rangreupkeun kieu caritana. Kuda teh baheula mah kaasup satana pangangkuhna dumeh boga tanduk ranggap-gap jeung sareupeung. Awakna lampanyat, susunina gomplong, muntutna oge ngomplok panjang. Dina hiji poe era wanci hanut moyan sakadang kuda nangtung sisi talaga. Adon moyan bari ngeunteung kana cai. Bari ngeunteung teh manehna ngomong sorangan. Bener, kasep gagah aing teh. Awak lampanyat, ranggap-gap, jeung sareupeung. Moal aya satu anu ginding kos aing anu boga tanduk sakieu alusna. Sabot muji maneh, jol uncal nyamperkeun, rek kadang minum gigireun kuda. Kuda ujuk-ujuk hok bae, ngambek bare moal teu omongna. He uncal, rek naon ka dieu? Haling ka ditu. Ulang ngiruan cai pananti minum kuring. Maneh mah teu kudu ngeunteung geus tetelos ku pacar goreng patut. Ulang teu boga tanduk kos aing. Uncal ngaledek ka kuda, semeruas omongna. Punten wae sakadang kuda. Sugan bae aya nu kasep keur ngeunteung. Haling ka ditu. Maneh teu pacar goreng patut. Ulang ngiruan cai pananti ngeunteung aing. Ambu-ambu kena boga tanduk ranggap-gap nekat adiung hina ka sama makhluk. Cek uncal dina hatena. Keur kitu aya maung disadang gaur ti kadeuhan. Kuda jeung uncal bertek lompat, patarik-tarik, sieun ditekuk maung. Kuda lompat pangheulana, karetna rek nyemput di bumi. Tapi tanak pati kaek kana are-arean. Atuh teu bisa tempat lompatna. Sanajan mana abruk-abrukan, tandukna teu lesot, malah beki kapukut. Tekung silila, jol uncal ngajak nyamperkeun bari pok ngomong rada ngarean. Lain buru-buru lompat teh sakadang kuda, itu mau geus deukeut. Sakadang uncal, kaula tulungan. Ieu tanduk tika karai kana are-arean menikat pageuh kapukut. Embung tenggal uncal. Kuliah teuing ngagadir lamun geus sanggup mah. Moal sakadang uncal, piraku teuing ngagadir ka nulungan. Omong kuda bari ngalungis. Uncal keur nyaeun, tuluy are-are nu meulit kana tandukna digegelan nepikeun ka pargan. Geus kitu, belenjang bae kuda jeung uncal teh lompatan deui, sieun ditekuk maung. Dikasusul maung. Hadena maung teh kebat udapna. Di tempat nu aman, kuda jeung uncal areureun. Kuda ngomong ka uncal, sakadang uncal, nuhun pisan, kaula geus ditulungan ku sampean. Lamun teu ditulungan, mampu anjeun, meureun kuring teh geus tewas ditekuk maung. Pikeun pamulang tadi mah, ieu kaula masarkeun tanduk, prak pake ku sampean turun teu meureun. Hatur nuhun uncal. Uncal ngajawab panuhun kuda. Nuhun sami-sami atas kewajiban kapada makhluk. Urang teh kudu silih tulungan. Tanduk kuda teh rak dipake ka uncal nepikeun ka kiwari. Tah kitu dongengna. Sasakala mimiti uncal gaduh tanduk tina huluna. Anu dipehalapina carita ieu nyaeta hiji, ulah sombong, adigung, asa aing pangkasepna, tampilkeunna. 2, kudu silih tulungan. Sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.